Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jarakamba ngagulkeun di Sugarba anu jadi dudunganana. Loba deui obrolan anu sejena sanggeusna ngarasa tarunduh harita anu ngobrol teh. Terus maluru ka anggona masing-masing. Diparengkeun enggon kosong teh aya 2, harita Jaka Sinangling jeung Jarakamba sarena jadi misah di enggon masing-masing. Sanggeusna aya di jero ngon harita Jarakamba samemeh sare hatena galecok ngomong serangan. Si Jaka Sinangling ku aing bakal dilejokeun. Di mana manehna geus sare tibra aing bakal ngeres ini tanpa pamit. Keuna naon make jeung ngajajabkeun si Jaka Sinangling sagarupa nu hayang tepung jeung si Sugarba. Anu lebih penting mah beja ngeunaan ki warangkas kudu gancang ditepikeun. Pasina oge Sugarba bakal jadi panasaran hayang ngabuktikeun kahebatan ilmu silatna Sinang Bule. Sabab mun geus mampu ngukulan Sinang Bule, beja bakal gancang nyebarna di dunya kajawaraan. Ngeunaan kahebatan ilmu silatna Sugarba, geus kitu mah moal make kudu sedina ngawasa dunya kajabaran. Lebok sia kumaneh Jaka Sinangling. Isukan mamaneh bakal bingung sabab canyaho sacara pasti di mana dumuk matuna Sugarba dudungan dewe. Kitu galecokna hate Jarakamba anu boga rancang pikeun ngereles di tanpa pamit, mangsa pribumi jeung Jaka Sinangling bakal balingungeun ku tindakanana. Wanci peuting kasilih ku beurang. Isuk-isuk keneh sanggeusna beres mandi, Jaka Sinangling harita diajakan ngobrol ku Mang Udang atau ku Mang Unang. Sedengkeun Bisarmi mah keur ngeprak di dapur. Sanggeusna rada lila nungguan Jarakamba kaluar di jero enggona. Masih kene can katingali kaluar. Jaka Sinangling jadi penasaran. Rek ngahudangkeun Jarakamba bisi sare kene. Barang ditingali ka jero enggon, Jaka Sinangling jadi ngahuleng, kageteun sabab di jero enggon teh kosong. Jaka Sinangling jadi terus nanyakeun ka pribumi. Bisi Jarakamba ka pribumi mah bebeja heula rek ka manana. Tapi Mang Undang jeung Bisarmi we kalakah karageteun dibejaan Jaka Sinangling yen Jarakamba eueuh di jero enggon. Akhirna mah tiluan ngariung bari nungguan sugan Jarakamba aya. Bisarmi nentep ka Jaka Sinangling terus nyarita. Nah kamana atuh den Jarakamba tehnya? Pelaku ngaralas teu bobogoh mah ini tanpa pamit. Sobi kumaha numutkeun aden? Mawi abdi ge bingung ya Debi. Padahal tadi wangi ku bibi sareng Mang Oge ka uninga pan. Di antara abdi duaan teh masalah naon-naon. Malah tos paheut abdi bakal diajabkeun ku anjeunna ka padumukanana Sugarba dudunganana teh abi.
Alah sang ngemang mah ieu madennya kumaha Mang upami dugikeun ka kewan Cihaneut Moyan den Jalakamba cacan we aya sumping gitu ieu mah ceuk Mang gitu den mohon Mang biasa dipastikeun tos ngeles ini tanpa pamit ieu patempatan den kitu ari sang Mang mah mung eta we anu teu kahartos teh tos paheut bade ngajajabkeun Aden nepangan ka Den Sugarba bet kala kajanten kieu geuningannya laras eta kasauran ti Mang teh Aden mohon pangemut bibi ge sami mung eta we bet ini tanpa pamit tadi wengi ge dina obrolan diperhatikeun ku bibi mah eta Den Jalakamba teh teras-terasan we ngagulkeun Den Sugarba anu janten dulunganana Aden betada kirang simpati bibi mah katinggalina teh sapertos anu rada sombong eta Den Jalakamba teh Aden didaguan tepikeun kawan Cihaneut Moyan Jalakamba tetep teu datang Jaka Sinangling jeung pribumi jadi boga kapastian Jalakamba geus ngerelas ini tanpa pamit dina mangsana anu sejenna tadi peuting geus salaretibra Jaka Sinangling jadi hanyelu hatena malah jadi bingung oge satalina mah geus boga harapan bakal gancang panggih jeung Sugarba jalma anu keur diteanganana geus karuhan kitu mah harita Jaka Sinangling terus pamitan ka pribumi rek nuliskeun lampahna dina mangsana lumampah bari tatan pasti kamana anu bakal dituju harita Jaka Sinangling satia pasaranok jeung jalma jadi terus nananyakeun ngeunaan jalma anu ngaran Sugarba tapi waleh geus nanyakeun ka sababaraha urang jalma eueuh anu nyahoan ka Sugarba tapi Jaka Sinangling teu waka pengas hareupan waktu pasaranok jeung awewe korot anu ngelik boboko dieusi ku daun sampeu jeung daun gedang balik ti kebon sigana mah langsung harita ku Jaka Sinangling ditanya punten sakedap diganggu mah abdi teh nuju milarian warga abdi teh mah manawi aya di lemur jenenganna teh Sugarba mah lopi mah jenengan saha mah ma omo Aden ma omo asli ti Garut Aden andi dieu we mamah jeung pun anak di Bojong soreang Aden semua oh ke heula diperhatikeun ku emak Aden mah sanes warga ieu lemburnya Jaka Sinangling ungeuk bari ngajawab mohon sanes urang dieu mah lemur abdi mah tebih ti dieu mah mamanawihan imahnya di ieu lemur aya anu jedenganna Sugarba mah Sugarba manawi gitu mak uninga oh Aden teh bade nepangan ka Abah Suwadma aduh eta mah dukun kahot di lemur mah Aden sanes mah sanes Suwadma tapi Sugarba masih alum keneh mah sareng sanes dukun di Sugarba mah oh bade nepangan ka Mang Sumpena Aden teh oh eta mah lelencangan ngurus doma aalaken kapungkur mah Aden eta si Mang Sumpena teh aduh eta mah jago nguseup Aden jeung jago ngurus doma mun ngeusup teh jajar useup teh asan dialungkeun oge si lauk teh tos nyarantok Aden bade guguru nguseup Aden teh Jaka Sinangling keheul bari hayang sari oge sabab si emak teh tetela saliwang sigana mah Jaka Sinangling nyobaan nyaritaana semua anu ngagerendeng sanes sempena jaga museup mah
tapi Sugarba jago ngora. Sugarba mah sanes susuganan deui. Sugarba mah alah ulah tali teuing atuh nyaliosna Aden meh ciga kanu bonge wae ka mate. Dan teu torek mate. Sanes cita tadi atuh. Teu kedah bae jeung nyentak sagarupa Aden. Da mate teu torek teu bolos teu bonge. Atuh ari ka Sugarba mah mage terang Aden. Eta mah mindeng ngobrol sareng emak oge. Ngora kene atuh eta mah Aden. Kasih nangling jadi seri leutik. Ari ngomongna lalaunan samunga gereneng mah jadi nyambung. Jaka sinangling nyarita deui di gerenengkeun. Memang ora kene eta Sugarba teh mah malah ketang jago deui. Memang jagona di lemur mah eta Sugarba teh. Ti lemur anu sanes oge soos di Aden. Anu ngahaja naon teh sarumping ka Sugarba mah. Ya kasinangling jadi hegar paromana. Sabab bakal panggih jeung Sugarba. Harita terus nyarita deui digeranangkeun. Maksud mate anu daratang nepungan ka Sugarba teh bade diajarkan silat kitu mah. Diajar silat, Aden sanes ngadamel kupat sanes. Diajar silat. Diajar silat kumaha ari Aden? Mun tadi pan saru emak Sugarba teh jago di lemur. Mun jago silat kitu mah. Tong tarik teuing Aden da teu bonge, mak teh henteu torek. Tong lain teuing nyariosna. Jago silat kumaha ari Aden? Lain kuna naon ngalah jelas wae ka mana. Sok hayang dijajabkeun ku emak. Keke heula mak. Apaan Aden hayang dijajabkeun ku emak. Keke. Jadi jago naon atuh teh Sugarba teh emak? Ari si Aden. Jago ngasah nyeunan boboko Aden. Terus nyeunan nyiru, nyeunan ayaka, nyeunan tolombong. Saru paling anu dijieun tina anyaman awi we Aden. Jagona di lemur mah teu aya nu naningan Aden. Nu daratang ti lemur sejen teh ngaleungkeun keun ngabanalut Aden. Bade ngagaleuh boboko, ayaka, nyiru, bahkan diribig Adennya. Atanapi tolombong. Kumaha ari Aden? Hayu dijajabkeun ku emak. Jaka sinangling jadi malangot. Rada keuheul oge jeung hayang seuri jalina teh. Harita jaka sinangling nyarita deui sorana wajar seperti biasa. Alah. Dijajabkeun ku ari emak-emak. Sugarba nu dimaksud ku abdi mah jago ngora mak, sanes jago ngasabieun sarupaning anyaman tina awi. Kumaha ari Aden? Kalakah nyalahkeun ka emak. Bacepung ge ka karek ayeuna. Kalakah nuduh nu lain-lain ari Aden manjalkeun emak boga salaki dua. Ceuk saha Aden? Mama boga salaki teh baheula ka urang Garut mak teh. Anggota TNI Aden. Jadi antarana anak mama si Iis kitu teh anu ayeuna jadi kaalakeun eta Aden. Boga we anak kita Dasep geus kawin geus boga dua anakna teh. Ari Aden make boga sakit dua sagarupa ka emak teh. Jeung sok resep diajualkeun deui mani teu sopan ari Aden. Ieu mah si emak jeung aju gedang sagarupa. Tos mah ripuh teu nyambung nyarosong mama kumaha jelema teh. Kalakah timuruan kawas kitu. Bet panggih ge ka karek ajeuna Aden teh. Teu kabeneran aing mah. Panggih jeung lalaki ngora kasep rupa tapi saliwang jeung init kaitu sing sing ditajong kana nogmuling kitu Tengona ka mana oge. Si magi harita terus init rek nguru balik ka imahna. Dengkeun jaka sinangling nuruskeun lampahna kalawan tujuan anu can pasti da puguh jalaka mage can kungsi ngobrolkeun di mana dumuk mahtuna Sugarba. Tapi jaka sinangling teu peungas sarapan.
dibarengan ku keyakinan dina akhirna mah dirina bakal bisa tepung jeung Sugarba. Sedengkeun di tempat sejen tah baraya ieu nang bule anu aya di jero kamar harita sapeupeting dikemitan ku Ayu Manganti jeung Rasanti. Harita sanggeusna Ayu Manganti jeung Rasanti giliran sakali sewang mandi keur dariuk dina koresi duanana ngadadak jadi curing hak waktu ningali nang bule ngulisik pulih kasadaranana. Ayu Manganti gancang cengkat nangtung jang keunang bule ngonea hudang terus diuk ngareretan kayan di jero kamar terus ngabagikeun paneuteupeuna ka Ayu Manganti jeung Rasanti baitus nyarita. Nah, aya di mana ieu teh? Ibu salang Bianti aya di dieu geuningan nya teh di mana? Kunaon abdi bet aya di dieu, Bu? Rasanti harita ngajelaskeun ngeunaan runtuyan kajadian tutas tarung tandingan. Nang bule ngarubuhkeun ki warangkas. Saterusna nang bule anu ngudupruk deku gancang digondeng jeung dihudangkeun ku Rasanti jeung Sandika. Kajadian saterusna nang bule ngalengerek teu inget di bumi alam. Geus kitu dipangku ku si Banteng Wulung dibawa ka Jor Imah anu dicecingan ku jenatna ki warangkas. Geus narasa cukup mereka teranganana harita nang bule mungkas caritanana. Tak jadi kitu nang. Pangna aya di kamar teh. Atuh Bianti jeung ibu sabeubeting ngemitan nuhun we ayeuna tos pulih kasadaan deui mah nang. Ayu Manganti kajurung ku rasa bungah ningali anu jadi anak geus pulih kasadaranana harita langsung nyampeurkeun ka nang bule ngarangkul bari rambisak sorana dumareunda. Ya ibu nang nampi nuhun Gusti anu agung pun anak tos sadar deui. Suka jeung bagja anu lain dikieuna keur ibu mah kase. Oh, hayang ngaleut Bu. Ieu anak king. Sok ieu minum heula. Awas Bu. Nang bule malas rangkulan indungna dibarengan ku perasaan sedih. Tapi ngadadak Ayu Manganti ngalepaskeun rangkulanana. Sabab sakujur pada nang bule ngaheap panas. Aya hawa panas anu kuat tapi keun ka napas nang bule ge ngahebos karasa panas. Ayu Manganti ngalepaskeun rangkulan bari ngagero semu anu ngacerit bangun anu kaget kacida terus mundur ka tukang. Kunaon ieu teh nang? Awak mending ngahaya panas kitu. Rasanti jadi kaget dan gancang harita tumanya ke Manganti. Ngahaya panas kumaha Cak Ayu? Meni kaget anti mah. Sakujur badan nang bule ngahaya panas anti. Ngaluarkeun hawa panas. Teu kuat pas lagi ngahebos panas. Kunaon atuh hidup teh jadi kieu nang? Rasanti jadi penasaran. Harita terus ngadeukeutan ka nang bule. Harita Rasanti leungeun katuhuna nyepengan leungeun katunang bule. Tapi gancang Rasanti ngejatkeun leungeunna. Sabab leungeun katunang bule ngaheap panas. Hawa panasna kawilang kuat. Rasanti mundur ka tukang netep ka nang bule baitus nyarita.
kunaon bat jadi kieu ieu teh nang kakarek leungeun bi anti antel ge meni langsung karasa panas tapi diperhatikan ku bi anti mah betenang kitu geuningan nah ari hidup teu ngarasa panas kitu nang bule ngabagikeun paneutepna kayu manganti jeung Rasantri bari terus nyarita. Henteu abdi mah teu ngaloskeun panas. Biasa-biasa we bi malihan ka nyeri dina dada anu kabeunangan ku panalajangna ki warangkas. Tos teu karaos nyeri ayeuna mah bi cing hayang minum deui bi. Sok ieu sayeuna nang. Sok sugan meh teh nyebelet teuing elobang minum manang. Nya. Tapi dan yang muda mah teh ngerasa panas bi biasa-biasa wae. Dina kayaan keur kitu. Harita datang manggali jeung Sandika arasup ka jero kamar. Sabab karageteun ngadenge sora ayu manganti anu ngagerok semua anu ngajerit. Barang sup ka jero kamar ge harita langsung manggali anu langsung tumanya kayu manganti. Hai, Aduh, manggali sareng Sandika menjadikan mengkagetnya ini teh. Mengupingi Mas Ayu semua anu ngajerit. Kumaha ada apa ya naon itu Mas? Kemudian emang juga menjadikan bunga kacida ini melihat sudah sadar geuningan nang. Mohon abdi tos sadar mang. Mung ibu sareng bi antri karageteun. Sauna aya anu aneh dina diri abdi mang. Aya anu aneh? Apaan tuh? Tapi abdi mah teu ngaraosna naon. Biasa-biasa we abdi mah. Ayu manganti jeung Rasanti terus nyaritakeun anu geus kalanapanana. Manggali jeung Sandika silih teuteup. Karageteun oge meunang katerangan ti Ayu manganti jeung Rasanti teh. Alah, terus terang Manggali menjadikan panasan juga ini tenang. Ini mah harus dibuktikan kalawan nyata, gitu ya. Sebab tidak akan percaya kalau belum dibuktikan mah. Manggali ngadeukeutan kelebah nang bule anu masih diuk dina ranjang kayu jati. Harita seperti hal Narasanti, harita Manggali ngantalkeun leungeun katuhuna kana leungeun katunang bule, rek antel harita Manggali geus langsung ngejatkeun leungeun bae nyaita. Au, adau. Panas. Aduh, panas sekali tangan. Aduh, kenapa jadi seperti itu, Nang? Aduh, dari sekujur badan menjadikan menghiap panas beginu. Aduh. Kumaha jeung Sandika ya? Cik abdi jadi penasaran ya, Mang. Giliran abdi ena nu nyobian cing. Sandika ngadeuketan kelebah nang bule. Sanggeusna deukeut leungeun katuhuna nyepengan kana leungeun katuhuna nang bule. Tapi seperti halna Manggali harita Sandika ge gancang ngejatkeun leungeun katuhuna bari nyarita. Aduh. Nah kunaon ieu teh jadi aneh kieu Nang. Bener-bener aneh ieu mah ieu tuh. Nyaan teu ngarasakeun panas kitu Nang. Henteu mah. Abdi mah biasa-biasa wae teu ngaraosna naon da. Terus terang abdi ge janten kaget sareng bingung kunaon abdi beut janten aneh kieu nya. Ayu manganti jeung anu sejenna. Harita silih teuteup. Menang sajongjongan mah ting haruleng samu anu bingung ku ayana kanehan dina diri nang bole dina waktu harita. Ayu manganti anu leuwih teu nyarita deui ditujukeun ka nang bole sorana dumareuda. Cikaan ingat-ingat ku hidup Nang. Kunaon kayaan sakjur badan hidup jadi aneh seperti gitu. Ibu teh geus suka jeung bahagia ningali hidup geus sadar Nang. Tapi kunaon ayeuna jadi
kayaan kieu hidup tenang. Nang boleh ngahulang sagedeng siga anu keur nginget-nginget kayaan dirina sanggeusna pulih kasadaranana. Oh, mohon abdi emut aya namah Bu. Cing sok. Kunaon dia bisa kieu nang? Emut. Tadi waktu ibu ngarangkul abdi bari nangis, abdi ge ngaraos sedih pacampur bingah Bu. Keras we ngadadak abdi ngaraos aya geuteran anu aneh. Keras eta geuteran teh ngarambah kana sakujur badan abdi. Terus kitu ibu teras ngalepaskeun rangkulan margi ngaraos panas. Abdi ge janten bingung. Da abdi mah teu ngaraos naon-naon Bu. Silih titip deui ayu mangati jeung anu sejenna. Manggali anu leuwih teula nyarita. Hai. Aduh, menjadikan bukan pikiran dan ini mah. Keanehan seperti ini mah. Manggali sudah wisana seperti begindang, baru sekarang merandapan dan membandungan keanehan yang seperti ini. Sudah tentu dari Sanitra juga baru sekarangnya membandungan kan? Benar Manggali. Abdi ge kakal ayeuna ningali keanehan anu seperti kieu Mamang. Kudu ngalakukan upaya naon atuh urang teh sangkanang boleh pulih normal deui anti Sandika. Ngaret kara Santi nu diare terus kawalon. Duh ka atuh abdi ge masih keneh. Can ka imut naon. Kedah ngalakukeun upaya kumaha atuh nya. Anu jelas ieu kayaan teh da biasa diantepkeun. Kayaan anu kalnapan kunang bule teh kedah engal tiasa diungkulan Kang Dika. Ayu manganti dina pamulu anu ngandung kaselempangan. Harita terus nyarita sorana dumareuda. Kumaha atuh ieu kajadian anu jadi anak bet aneh seperti kieu anti. Bet aya dewe atuh coba ka hidup tenang. Ibu rela ngorbankeun nyawa asal hidup pulih deui we teu ngaradapan kayaan anu aneh kieu nang. Jika cek Manggali kudu kumaha atuh tarekah urang upaya urang ya teh mah. Hai, ya semuanya ya harap menjadikan tenang. Ya, tenang. Harus tetap tenang. Jangan sampai gurung gusuh tepuguh ya. Seperti yang sudah kita badantenkeun waktu kemarin sore teh ya. Seandainya Nang Bule belum juga pulih kesadarannya, ya maka Mang Bule akan membujeng, menepangan dan memunut tulung kepada Rama Pamungkas. Begitu. Sekarang dengan adanya keanehan pada diri Nang Bule, ari menurut Manggali mah bukan pikiran kita, ya. Dengan demikian maka saat ini juga Manggali akan membujeng ke kampung Kawaloyaan, ya. Sebab dengan keluhungan ilmunya Rama Pamungkas, Manggali berkeyakinan keanehan pada dirinya Nang Bule akan dapat diungkulan. Begitulah Ali menurut pendapat Manggali mah. Ayu manganti jeung anu sejenna haritanya tujuan karena caitana Manggali. Ayu manganti anu lebih teula nyarita. Nya kitu hade atuh Manggali. Jelaskeun we sakumaha anu tadi dicaritakeun ku Nang Bule. Mudah-mudahan ku pitulungna Rama Pamungkas. Hakikatna mungguh nu maha kawasa kayaan pun anak anu aneh teh tiasa kaungkulan mah. Sandika milu mailan caritaan. Kan we sareng abdi atuh ngabujeng ka kampung Kawaloyanana Manggali. Rasanti milu nyambungan kana caritaan Sandika anu jadi buah hatena. Mohon mending disalengan we atuh Kang. Ku Kang Dika nya ngalah aya rencang aya tempat pakumaha di jalan.
Hai, ya Manggali bukan menolak, Den. Bukan menolak kehendak Den Sandika yang akan menyalangan ke kampung kawilayaan, Den ya. Akan tetapi lebih baik Manggali saja sendirian. Sendiri deh, nggak apa-apa. Bukan apa-apa, Den. Keadaan di sini membutuhkan Den Sandika. Bila aya naon-naon, jeung aya lalaki, gampang oge, ya. Sabab bagaimanapun juga kita sekarang teh sedang berada di tempat tinggalnya musuh kita, Den. Dari Aden, tidak usah hariwang lah. Manggali akan secepatnya kembali pulang. Menjadikan tidak akan berlama-lama mengobrol dengan Rama Pamungkas. Dikarenakan keadaan darurat dan mendesak. Gitu. Jadi begitu dah, Nang. Manggali sekarang akan menepang Rama Pamungkas dulunya. Tetap kuat dan sehat, Nang. Semangat ya, Nang ya. Oh, mangga, Mang. Cing salamet, cing lancarnya, Mang. Abdi mah ngiringan we kumaha saena. Abdi ge sami masih bingung ieu teh kunaon kayaan abi janten kieu nya, Mang. Geus kitu mah harita Manggali terus pamitan reka kampung Kawaluyaan. Barang Manggali kaluar ti Jol Imah. Harita jadi ngaranda gelengkahna. Sabab di pakarangan imah katinggali 5 urang anggota barisan Darmayuda keur ngahadang awewe rumaja putri nu tayalian ti Kirantis Putri Iblis Marakayangan. Putri Iblis Marakayang geningan anu narikana perhatian Manggali mah kayaan Kirantis anu rupana geulis tapi sirahna tanukan. Manggali jadi terus musilkeun perhatian kalebah tempat lumangsuna kajadian. Kirantis Putri Iblis Marakayang ngabagikeun paneteupna ka 5 urang anggota barisan Darmayuda. Dina sikap jeung caritan anu kasar jeung galak sarta sombong harita terus nyarita. Aing geus meunang katerangan ti salah saurang warga ieu lembur. Dina poe kamari Sinang Bule teh tarung ngalawanan si Warangkas. Malah Sinang Bule aya di juru imah nyata digogobrogna si Warangkas. Anu matak aing ayeuna hayang panggih jeung Sinang Bule. Maraneh limaan montong ngahalangan kana kalap aing. Aing hayang digitikan maku aing. Kirantis Putri Iblis Marakayang. Marane tiluan ngahalangan dipejrelkeun ku aing si Caduk teh sia. Si Kirantis calon jawara wanita tanpa tanding. Salah seorang di antara 5 anggota barisan Darmayuda nyata Oman Suroman si jawara budag langsung maju 2 langkah. Mancuh dina tangtunganana. Neutup seukeut ka Kirantis betus nyarita. Wah, jadi ngaran di dina teh Kokom, ngaran di dina teh Kokom atawa Lilis SGG, kekemaksa widasangkan Oman datang ke imah kolotna. Kokom kudu langsung layar. Wah. Lajan masih lina kayaan rumaja putri. Tapi geus naon teh geus para buat kolot ieu mah Kom. Sing era atuh Kom kakare ke pagi ayeuna geus langsung pogo Kakang Oman. Kumaha? Hayang buru-buru dikekepan, hayang buru dikawin. Oh. Kumaha? Geus sabar hayang geura boga salaki. Kakau. Kumaha? Nya capek naon maneh teh, Oman? Teu nyambung sia batot teh goblok. Kalakan nyebutkeun aing hayang dikawin ku maneh sagarupa. Jeung ngaruksak ngaran. Jauh-jauh sia tina Kirantis jadi Kokom. Teu nyambung sagoblok. Aing tadi ngomong hayang panggih jeung Sinang Bule aing mah. Wah.
Hayang juang jeung gule, ayo ka Parosul we, ka Parosul. Terus bareng dahar jeung Kang Oman. Aduh dari hayang ayeuna ke dahar jeung gule maafan. Ieu deh, lemur batur kok. Wah. Kekeng maksa hayang ganjang dikawin ku Kang Oman. Nah si gelis. Kumaha? Nyari maksa-maksa teuing mah cenah naon aduh. Ngarumasa Kang Oman teu boga naon-naon gitu. Jadi kawinna ku ieu we yeuh palu gede senjata Kang Oman ya. Kumaha? Cenah naon? Lagi tarima gitu Kang Oman. Dalam keadaan begini, ningali kayan obrolan anu henteu nyambung, harita Jaka Cece si kipas pedang acreat luncat terus nangtung digeureun Oman Suloman jawara budak teh. Jaka Cece netep seukeut ka Kirantis dina sikapna anu tanes terus carita. Ih, kamu teh gimana sih, Kirantis? Jadi sebal sama kamu. Datang-datang malah mau bikin keributan. Sebel. Jadi Jaka Cece si kipas pedang yang akan menghalangi tujuan kamu, yang masa mau ketemu dengan Nang Gule. Sebel. Kamu tidak usah ngomong sama ini Kang Oman, si jawara budak. Dia mah nyebelin, ngomongnya nggak nyambung. Dia jawara budak. Kalau mau jelasin mah kayak aja. Kirantis mulang ka Oman lantaran